Duh, sagedeng deui mah puasanya, Kang. Ya, Iraha puasa teh, Kang. mun teu salah mah bulan Maret cekna kalender mah. Nah, bedanya. Beda kumaha? Cenah mah bulan Ramadan. Bulan puasa mah tiba lagi bulan Ramadan. Ngan kebenaran tahun ayeuna mah pasnya pas bulan Maret gitu. Oh. Sugan teh sarua jeung kamari bulan Ramadan. Sarua bulan Ramadan cek saha beda. Oh, sarua? Sarua. Oh, nya tuh sarua mah. Arek ulin burit, Kang. Hah? Arek ulin burit. Ulin burit kumaha? Batur masuk ngabring mau motor ulin burit. Ulin burit. Lain ulin burit atuh ngabuburit. Oh, wih masuk ngabubur kacang, Kang. Ih, lain hartina ngabuburit yang ngabuburit teh teu. Ulin waktu burit teh dina bulan puasa ngaranna ngabuburit. Nya eta oge ngabubur kacang jang dahar magrib. Ya terserah ari ek meuli naon ek ngabur kacang bubur naon terserah ngan. Aya nu lempang ngabuburit bulan puasa mah ngaranna ngabuburit. Eta teh Heeh. joroknya euy beurit di bubur. Nah, beurit eta mah. Naon atuh? Ngabuburit lain beurit. Oh, ngabuburit. Lain tong dipisahkeun lain ngabuburit lain ngabuburit itu naburit burit ngabuburit gitu lain ngabubur rit lain. Oh, nya tuh, Kang. Masuk buka, Kang. Bukan naonna Puasa. nya tuh buka puasa mau ngapoe. Ai tutupna irahanya, Kang. La ilaha illallah. Lain toko ieu mah lain toko maksud buka teh lah hajana dibuka pantun lain maksud buka teh batal. Atuh ulah Kang batal mah meureunna kudu tamat. Ya heueuh ulah batal ngan dina waktuna buka mah kudu buka kudu batal. Oh. Pokoknya kudu dibatalkeun nya. Nya eta mah kaasupna teh kudu batal tah mah. Puasa teh. Heeh. Ah, nya euy. Kamari mah cek ajengan ulah batal puasa Ih, teh. si eta geus dibejaan. Ai berang-berang mah nya ulah batal, tapi geus waktuna buka magrib kudu batal, gancang kudu batal gitu lain kudu batal berang-berang eta meunang eta mah tuh. Ah, nyaan pamajikan mah cenah magrib teh cenah kudu dahar lain kudu batal, Kang. Kapan dahar teh ngabatalkeun puasa? Oh. Nya euy. Arek isuk mah. Irahannya kan puasa teh. Bulan Maret akhir. Oh. Bulan Maret engke. Nungguan naon atuh nya? Nungguan naonna? Oh, geuningan teu mimitian wae. Kapan engke bulan Maret lagi acan? Bari lagi can puguh tanggal sabar-sabaran mah nungguan keputusan pemerintah. Nah, omah ge jeung kudu diputus pamarentah. Pan urang teh aya istilah ulama jeung umaro kudu sauyunan teh. Mencek ulama sakieu dibuktikeun ku penelitian diumumkan ke pemerintah kan ieu biasana sok lamun asup bulan puasa teh sok narempo hilal heula. Oh, nya ari abdi mah Kang lamun puasa teh sok nempoan jam. Eta menungguan buka maksudnya pan bieu teh nanyakeun puasa iraha mimitian. Nya ti mimiti bijil pajar nepi ka suburna panon poe Kang. Heueuh puasa mah kitu ngan bieu teh nu dimaksud teh rangtukeun awal puasa teh urang kudu nungguan hilal heula. Sugan teh nungguan magrib Kang euy. Eta mah buka. Oh. Jadi kan lamun misalkan buka teh kudu nungguan hilal. Si eta bolak-balik. Ai buka puasa mah nungguan magrib. Ai hilal mah nungguan doa jadi. Ai hilal mah nangtukeun awal puasa. Kitu. Jadi aing lieur ieu teh.